Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dawam salawat wa salam ala nabi khairil anam wa alihi wa sahbihi kiram. Salam salim kasadaya salawat wijang baraya para kanjeng maruya nusamini dieu aya yen kuring nada paraun im kuring nada paraun mereka ayeuna kumaha pun ngada kasadaya bari ngada ngingkeun pantun pantun mah sawer minangka diajaran ulah ngaprek teuing jawer lupa mugi ulah geh-geh jawer kanu ngembe nikah osina unggul papatar tiba kalon imah-imah sangkaruntuh tumanina lulus banget kamu loba belah ditu tangga nabi jauh tiba secami deket kana rahmat kami ayeuna urang ngawitan mangga gerang sadaksian pilih hayat kalepakan laraskeun ku para ikhwan panganten lalaki heula hek regetkeun masing rela ulah bari ngarasula wayana da moalila ujang ulah gagaranang da nyawet teh saraminang batmo sapeting cangkrang batmo sapeting cangkrang moal mentak gagalanang anak king cikene pisan ku panaip dirah talan ijab kabul pertikahan jeung hibdakeun pakalekan ku ayana ijab kabul ujang halal campur aduk jeung istri anu ngajentul digigireun ujang tungkul tah istri teh bojo ujang pibaturan dina ranjang jeung batur hirup sakandang sakawirang sakasenang di waktu ayeuna pisan hidup boga pamajikan serta boga kewajiban anu kudu ditohonan ujang kudu isna ikhlas niat teh sejabat rejeng sejang ya rahmat lain rek ngarajur sahwat aye anggo sok gampang laas ka dedeuk aye matang senang kalah akibat mati jadi abojo sumawan bijinti anak hidup sing ngerti bojo teh amanat Gusti heku hidup Gusti angasi mat anu sakti anu sok eta amanat jangan tadirat jangan tadirat binati hidup kawalat cilaka dunia akhirat ari datang ngarawatna lain ngurus pakena cek imahna nu penting mah agamana bojo teh kujang tuntun papatahan sarak rukun ibadah ngasina leukeun ulah jadi istribun kabojo ulah sok mantap bisina sakarep-karep sapeda boga jeung resep bisi nyilakakeun hidup sebab dawuhan Allah ge bojo teh musuh jaloge mun ngurusna kurang hade najan loba mere pake inna min ajwa kan ujungna kan dia saling kujang dalam
kalungan mi. Bojo aja kan badami patah itu mah utami bojo aja kan badami patah itu utami secara lantas sangguni patah itu mah tuni namun kurang yang milik koma urang ale kecik angguran tak indah balik anu dua anu titrik rujung kade pisan ujang rektoda kata teranjang tetap pilu lenjang sok poho dilarang-larang ujang ulah hayang nyandung sebab banyak untung malah sok mantap gimana aduh sanajan nyandung teh honang tapi syarat mata hampan tercukup ku peda hayang ulah peda loba uang syaratnya nyandung teh adil monto adil tangtu jahit nu jayu sok negulawil jadi batur na idajil sing bisa ngapur bakujur sing ngaragap hate batur nafsu ulah sok diapur kadu mah sok dipengkur yang sing bisa ngalasu ada pangajak nanasu isi cara sok asu gorengna turun aisyur mukudu dikain pisan ngadu batang talasuran acur hiji kalakuan panggedena kajahatan acur panggedena dosa sebab tadana manusia kahormatan diperkasa mentak maruk sakawamsa satuyunan ka anaking salawasna kudu eling ulah gampang lang lingling teu kaot manggih kapusing teu kaot manggih regana gancang dina kapamasa lag-lag tolak terus bisa petak itu laku salah ulah sok ulah sok bagari salah angken susah ngakolot mertua ge milurusot lampaan halasing kangkar kalawan hate nu tangker serta bini anu